direka ku kidang wayang nu ngandung perlambang berlambang hirupna urang direka para pujangga dina lampah wayang purwa guaren urang ayeuna nu digarap juru prahata ditulis ku para wali direka para pujangga urang sasarengan majengkeun seni kagungan urang ayeuna gumelar di pawangan rukun hirup saoyona sumangga urang Bandungan nacarios pawayangan kidalang bade ngawitan ngalaku karawitan gamelan ngawirahmana jadi pamur bacarita wayang musiku dalangna jalma hirup ku gustina kembang sungsang dinangkunan kutaku rawis wayang lindunira bumi bengkah iya bumi bengkah hariring nu mantap nyaring halang nu mantap mudang hariring dalang pepeling rek medar carita wayang angga parantungan gunung kelir aling-aling Gusti alingi yaung ngawayang batur gotong royong rempuk jukung sauyunan wayang lut maring dalang murbaing wayang kelire ayun sawite mun lampah manjing ugaran lengkahna hamonyahan rahayuna kinayungan tinamu kawaluyan
katerangan beda-beda jajadian lain rek sewang-sewangan estu kudu sauyunan gelis kang bangun catur gelis kang bangun pubukaning cintarita kocapawan tening petapan tapak perkara dasar petapan tapak perkara sirokane jerotan cebe jeman ladane dhuwur kukusik gede opore padang jagate aduh kakoncarane Resi Radaya lengahon tening balai pringgulung dadam paripun kulit mancangan sawingkih puding poncaka saweg dipun parek dening ingkang putra kakasih bang Aradea Yuraden Radea Yuraden Talinga Semara Yuraden Suryat Maja yaiki Raden Surya Putra Sereg tumunggul hamali telu kaya kunyem pratala mukanipun sarata kadia tata manggih krama silokane sata grada sata hayam grana helang lir hayam disamar helang saking ajrih paninggalipun watek wantos sungkan pangaribawana ngelutungkul bangun ajri ninggal sorot pamor ingkang rama wiku yalinuhung menekung kanu maha agung menekung kang maha agung Pandita Jar Brahmana munajat kanu kawasa rasingkang sakti mujas medi dumugi Kahyang Maha Suci Kahyang Maha Suci eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan anak kasasarnya lampah papagon kolot baheula nu matak tong lalawura bacaan urang ayeuna kanu maha wani lumamprah kanu kawasa boten wonten malih kejabing kang dipun damel bibit ingkang cintarira alon denirangan dikara siradaya leleukeut awis manis pangandikana kasih anak ama Aradea
bagian sadatangna hidup kahareupeun ama ka dieu ya diupna satata jeung ama Raden. Nah putra panjenengan kaula nun ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana naon sagala rupi pembagi katampi pamugi besing janten jimat parepeh cahya nur cahya salalamina pikeun putra panjenengan kaula nun syukur langkung ti payun bade nyangakeun semah pangabaktos mugi be katampi ku slira panjenengan ama semah pangabakti hidup katarima ku ama malahan mah teu disimpen di handap-handap disimpen di luhur dina mun-munan dina dihandap dina pangkonan dicatat dina ati sanubari anu moalkeun ka Allah izin kali prakawisna ama naon bobili aya kalepatan sok ngeunaan kanu paripaos upami emok salane prok upami sila teu ngabadega tutus langkung ke panghalang kirang tatati diduga sareng prayoga pamugi be kersa ngamaklum kana naon sagala rupi kalepatan putra panjenengan kaula nun ama idea ari masalah urusan kasalahan masuk sanajan ti ama teu aya bayana urang pada saling ngahampura kolot naon kasebutna nu teu ngahampura kana kasalahan nu jadi anak bodoh ge aya kecapna men tadi hampura najan eueuh kecapna kolot nu geus jadi jemar lautan hampura ngan kade ulah nu me hampura beunang dipenta der kasalahan dijieun-jieun sadaya-daya kaula nu atuh ping tigana bade ngal tumaros lumbawi kanjeng Rama ngangkir putra panjenengan dina dangat ieu teh bade akar sakti malanaon kaula nun ama kieu sanyana bade ama teh gede kahariwang kanu jadi anak lu ngaran-ngaran kolot ka anak lamun ningali nu jadi anak dirina cager ngeunah kalakuana bageur geunah kanyahona bener marna komo lamun kuringna pinter tumanina tapi sabalikna lamun ningali nu jadi anak pagawean sapopoe ngan ukur huleung jentul aya panto di Badungan aya kursi di Tajongan ieu teh jauh tina kecap geunah marnah tumaninah malahan manambahan kasusah kunaon hidup teh aradea lamun boga kahayang lamun hayang-hayang naon geura balaka kanu jadi kolot lungaran kolot kanu jadi anak lamun boga kahayang merenung aya we dibikeun anu eueuh diikhtiaran ngan lamun amat teu mampu hampura jeung rarasaan urusan ilmu panemu jampe pamake geus ditamplok aseupankeun kanu jadi anak cing kunaon hidup teh dea kieu salaras kaula nu nama nanging hapunten bae 1000 ulah janten benu salaksapun dados duka sakat ti ulah janten ijid rengati panggalih tresna pamanahan Kanjeng Rama ih teu nanaon sok geura balaka kanu jadi kolot putra panjenengan teras emut kana wawadi Kanjeng Rama kapungkur saur Kanjeng Rama ai bapa teh aya 5 luka hiji disebut bapa nu ngayuga 2 bapa tere katilu bapa kukut luka 4 mitoha luka 5 bapa pamuntangan nya ai kitu kumaha upami kalarasan putra panjenengan nuju ngalangkung seueur jalmi sing harewo sing gereneng majarkeun putra panjenengan teh anak jadah majarkeun putra panjenengan teh anak anu teu puguh bapana lumawi bade tumaros ama
salaresna saha Rama nu ngayuka putra panjenengan teh ama Wijar meneng lara iya den atenira ya wis mama Wijar meneng lara ya den atenira ti sulintang damar sebukanginan iya keanginan solendra katon pawarsa barang uping haturipun ingkang putra Didi Resiradaya liren sakadaman ari margi pangum lumutkeun Resiradaya Raden Aradea teh teu acan dewasa pikirna saupamana digunakeun sahara manu ngayuga bakal dijorak ku Raden Aradea Dea kaulah nun ama tah palebah dieu ama teh lain teu nyaah anu jadi anak lain teu hayang ngabejakeun sabenerna saha bapa nu ngayuga hidup ngan puguh hidup teh can waktuna hidup teh can dewasa pikirna engke isuk jaga ningge lamun geus cunuk anu waktuna bakal dibejakeun ku ama saha bapa nu ngayuga hidup bari lagi ulah sok mikiran batur kene antep batur sina mikiran urang anggap we ama teh bapa hidup anggap we ama teh bapa nu ngayuga hidup di dieu Raden Aradea tibatan ngaguguk kana cariosan ingkang Rama kalah kang ngaleos tanpa permios lingkar tanpa pamit lul tah ti payudeun ingkang Rama lugan niraya lumun lur lugan nira ya lumun lur Dea mimiti mirayang rana gain mirayang lur mimiti mirayang rana tibatan ngaguguk anu omongan kolot kalah kah ngaleos tapi da burung palong bugu ka kaula teh ka anak ya muga-muga we sing aya dina padang tayungan Gusti nu ngatur makhluk sakum lah sing wiatna jeung ati-ati dea ama setiap kaula nanyakeun saha bapa nu ngayuga kaula teh weleh eueuh jawaban ngan dipikir di bulak-balik dipapai dirasa-rasa pangnak itu ge meureun Kanjeng Rama teh nyaah ka kaula lamun kaula apal saha tur di mana nu jadi bapa teu paduli urang mana teu paduli bangsa naon bakal dicorak ku kaula teu balik ka boga bapa teh nyeuna we siga nu nya ai kaula geus umur dewasa sakieu can apal saha tur di mana nu jadi bapa barang Aradea nuju susubar kocap wontening Resi Narada catur kaneka putra utawi Resi Bodarsi anu maksudna bade masrahkeun senjata kontak kaki Permadi nanging di dia dewa kabaraman margi mahkutana Aradea saribag sarang Permadi sumar-sumar kamadikan tika angangan Resi Narada
Allah adalah bagiakan permadi ieu sayang ngemban nira tangademan ngemban nira tangademan ewuh manggulingan mimiti mirayang ran ya mirayang ran ngemban nira tangademan mimiti mirayang ran dedetengin yang permadi yang tengah aja datang ka dieu teh pikeun masalahkeun konta bireh yang teh kautus ku yang permesti jagatnata sok sanajan hidup natar ngetan ngidul ngulon ngaler moal aya senjata nu mampu pikeun neuteup tali ari-ari jabang tutuk ka iwa tuku ieu konta sok geura tarima ku hidup sabab ieu kontak milik hidup moal aya senjata anu mampu pikeun neuteup tali ari-ari jabang tutuka geura balik parwan sok geura tarima ieu ku hidup konta druasa ieu konta sabab ayeuna geus jadi milik hidup segera malik permadi ameng-ameng moal aya senjata nu mampu pikeun neuteup tali ari-ari jabang tutuk ka iwa ti ku ieu satung kebing langit satang karaking lemah moal aya senjata nu mampu pikeun neuteup tali ari-ari jabang tutuk ka iwa ti ku ieu sok hidup geura malik tarima ieu pusaka ieu pusaka ti dewa pikeun hidup sabab ieu anu mampu sok geura tarima ieu ku hidup permadi sabab ieu senjata geus jadi milik hidup malik permadi nanging di dieu aradea teh ngagaduhan sifat kirang sae sok rajeun kabitaan ku barang nu anyar anu can tangtu tibatan ngaku dina sanes permadi kalah nyamur-nyamur swanten permadi bari nutupan raraina ku kegemen dupin udah makaulan uneyan ulah sok banyol itu teh sok gak ada terima ingis katohyan orang ninggal di payuna ya senjata konta direbut ku Radia dicala kabur ku Radia ya kaget kon ningali kaget ya ku diraya ningali ingkang nembe prapta oh silakan dewa-dewa pada nonton kayak pada nonton ya
ngajar si Aradea geus wani-wani nipu ka dewa. Ai Sugante Permadi geuning eta mah si Aradea. Awas maneh Aradea geus wani nipu ka dewa. Sok sanajan hidup ngapi milik eta senjata pusaka moal bisa dipake lamun can dina waktuna. Maneh geus wani nipu ka dewa Aradea. Wayahna kulantaran geus wani nipu ka para dewa bakal menang bebelon ti para dewa. Ulang ajar hati bisi cilakana diri. Oh di carana iwati kudu laporan ka Permadi. Permadi silakan. Ayo majunan. Sigera tadi ingkang kawinarnikeun tos kawin Dursida. Pun lalampana Aradea anu nyana kapurnya teh senjata konta. Kocap wonten satria panangah Pandawa Raden Permadi kairing Semar Sapala Putra. Anu maksana jaeta bade maluruh senjata pikeun neuk tali ari-ari jabang tutuka. Nete akar lembing jangkar nyuksuk belut meraja desa mipir pasir nulung kawing mapai wakangan anu jungkrang kaluweung karemak ka darat kacai wireh teu acan hasil anu dipimaksad. Kakang Semar Kang diskimam dikeran bejakeun kasih cepot si Dawala Sigareng kaulah hayang ngeureuhkeun heula kacape bari ngadaguan pepes kesang Kang mangga jang calageur ilaing nuhun jang. Ieu teh dina Raraga Winoja Krama Padalangan tingkat Jawa Barat jajang. Nuhun. Ka dieu kasih cepot kitu gancang. Gerak kaul gancang kali kasih cepot. Naon? Eta disaur ku bapa tuh. Di mana? Eta di payung aya akang. Lah, bosen di geruan ku kolot teh. Mama teh jeung bosen. Heuda ukur menta jeung mardi ai ngaran kolot mah. Heeh, cing serupa aja ngah. Loba nu nyarita malah jadi kacapangan komo ceuk tatangga nukung si pareng nyaksian peda mineng manggung di nukariaan nyaka telah majarkeun kuring seniman dalah dina rasa teu wasapikeun nyarita komo leta teu wani ngucapkeunana sakapeung mah kuring sok ngarasa era tambah teu ngaku saukurna yaga teu kitu kumaha jadi seniman teu gampang hade tata lea basa tun lati lampah codeka nu dipamrih laingan saukur pangabisa komara budaya bangsa panggung mantun kadirina Agegan saiga sabobot sabihanean salaksa karepan sabeung ketali mimitran sarandang saiga sabobot sabihanean salaksa
sabengket tali mimitra. Lagu naon eta gilai? Eta teh lagu umangkeuh, Pak. Naon maksudna lagu umangkeuh teh? Urang hirup dina seni ai sifatna seniman mah teu umaing teu gumode teu rasa aing uyah kidul teu rasa aing pangakangna. Lamun urang ngaku seniman mah kudu DP-DP handap asor, kasaluhureun ngahormat, kasasama ngahargaan, kasahandapeun urang kudu ngajenan. Ta eta sifatna seniman mah. Halus euy. Ka mana si dia bala goroan? Naon cenah jang? Di mana? Aya di payun. Alah, nuhun. Mula sara ngolah seni tradisi henteu babari. Mulai haratina tetekon jeung ditincakan. Rasa tanggung jawab olah karya seni masih tangtung. Kata gending rejeki binges sok bebas hangeunana tanpa ugeran. Nu seni boga ciri mandiri wujud pribadi. Aduh seni gambaran hirup kumuh keur sakabeh insan. Aduh seni boga aturan utang tuker darajat bangsa. Ajen diri ajen negeri bisa disawang tina senina. Halus lagu naon ilaing ta eta teh lagu mula sara seni, Pak. Sabab urang teh eras kusaha sieun kunaon ngamo mulai budaya sorangan. Sabalikna urang bangga kunaon reueus kunaon ngamo mulai budaya batur. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu hancur. Halus deui. Ka mana si gareng goran si gareng? Di mana cenah? Batur mangga lagu anu bermisi kalakang ngagedi gue. Alah urusan lagu bermisi mah urang boga. Lu kumaha cing laguna nu kieu ya? Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Eta mah lain lagu bermisi, lagu budak atuh sia teh. Sok sanajan eta lagu budak tapi gede misina. Naon sia teh misina? Kapan ayeuna mah zaman paciwit-ciwit lutung? Kumaha ciwit-ciwit lutung teh ayeuna lamun sakalian aya kanyaah ti dalang ti dulungan aya saweran duit lagu dibikeun ka ketua rombongan di Ciwit, ti ketua rombongan dibikeun ka nayaga di Ciwit, ti nayaga dibikeun ka peralatan di Ciwit. Tuh pan si lutung nama anger cicing di luhur. Nah lain gareng lain sia eta masih ganu boga dendam ka babaturan teh. Pagiakeun ieu kaula Kang Samadi amuing. Kakang Semar Kang disimab di nun. Kudukung maha kaula carana maruluh nyata senjata pikeun neuk tali ari-ari jabang tutu kakak. Sabat tepikeun kadanget ayeuna kaula teh can bebenangan can hasil anu dipimaksud. Bapa menara ku anak. Jarum sapotong diangowah kareman jagat angan kelaluareo surabi loba apa mengarana Kang Pinutra Siti bentar para maju ku barat nun. Amuing ulah halit manah nun. Tangtos tina sagala rupi perjuangan pasti aya gogoda sareng cocoba.
maju terus pantang mundur. Ayo ayang bilas tiker sakyang tumabara barang nuju gudeman catur sapraktanipun nyaeta sinarada anu bade laporan wireh kontak parantos direbut nyaeta Raden Aradea. Cilaka Permadi bagyakeun ieu sayang aya yang resi narada dedeuh teuing incu yang Permadi satadina eyang teh kautus ku Hyang Permesti Jagatnata. Eyang teh kautus pikeun masrahkeun senjata kontak ka hideup. Ngan eyang teh kabaraman. Ai sugan teh hideup geuning si Aradea. Geremah-geremah ku tanah saribag jeung hideup kalakah nyamur-nyamur sora hideup si Aradea. Oh lada sok gancang geura rebut ke hidup sabab ieu senjata teh milik hidup eueuh deui anu bakal bisa neukteuk tali alir jabang tutuka iwal tiku senjata konta sok geura rebut ke hidup sabab eueuh deui najan hidupna tarangetan ngidul ngulon ngalir moal aya senjata anu mampu pikeun neukteuk tali alir jabang tutuka iwal tuketa pulang acara Kakang Aradea bakal ditindak tukal. Ayo maju tinalakan. Ai halus ilaing naon Kang naon we sia ngan ngaribeukeun we hirup teh yeuh lamun nepikeun amanat kudu nepi ka nu hakna sia teh paribasa kabaraman lamun kitu wae dipencet geratah mata teh sia. Ieu Mang ai nepikeun amanat teh kudu bener atuh ulah teh pikeun ka Bang teh salah sok lamun Emang salah sok ka dituna sok salah ulah teh pikeun ka leungeun dua di talian digiring jadi sakitan bakal jadi eusi pangguyan lamun teu insaf sorangan kitu wae kalakuan ditilak barina ge kolot-kolot barina ge ngaribeukeun wae mun urang tempoh heula make jeung kabaraman sagala jadi we ribeuh ka salarea ai abdi mah moal sarwana margi abdi mah teu wale ngahampura ka Emang margi jalmi mah sok aya bae kalapatan sok sanes Emang pangkat dewa ai kalapatan mah tangtos aya wae tah ieu kop tagareng mere keur jajan aduh nuhun sugan teh gede goceng ini teh aduh ampun hayo geura rebut ku hidup Permadi kocap pawontening nyaeta di alas Pantawasa Aradea anu parantos nyaeta ngaboyong senjata pusaka ngaraos reuwas kasaranok sareng Raden Permadi Raden Aradea satria Tanang Batara pelukir katon malela ukiran Ratna Komala mapag yuda ingalaga Usap utama tanah pamrih harta banda semada luar jarona ngahontang cita-citana anu disebut perwira pahlawan pembela nusa satria
jiwa bangsa ninggagak kancan guru sewu gajah mata berwira bagianan Satria andalan bangsa pahlawan utama nu jujur laku lapana nu wajib didama-dama Munggu satria sejati anu kianah aya naon Ki Permadi bagiakeun ieu kaula Kakang Ngaradean agemahan kaum perwira bikin yakin kasalira estu hendak ngijing sila dina engkau ning bebela Sinatria dan naga bela bangsa jeung negara dibarengan tekad suci berjuang keur lemah cai dengan ludang hentering bacoan di medan perang yonan musuh nujuran sadu mundun ulang aja ulang pasakeun eta kontan luasa ka kaula naon ai sampean moal pati-pati dewa pasrahkeun kota lamun lain milik kaula ditindak ku kaula ulang aja perwira anu utama pahlawan pembela nusa satria kusumah bangsa wajib didama-dama senilai kawinika nyangling budi luhur nu tamasili asih jang sasama silih asih jang sasama urang garap sasarangan momole mah dunungan momole bari titinan loyo jeung kapribadian loyo jeung mangga urang sasarengan bajengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang warisan karuhun ngamumule kasenian jasa sanes lumayan
ngandung maksud jeung tujuan ngawujudkeun persatuan junjunan ngawujudkeun persatuan tunggu ranung sarirungan katiga geus jadi mangsa rempuk jukung sauyunan mata kabu daya Sunda dikukur diberkahuman semua anu layet pisan saya akur kasasama sing layet jeung sauyuna Satria tandang Batara Satria tandang Batara den nukil katon malela ukiran Ratna Komala papagyudai ngalagalawa di dia ngaraos kaget kasaraluk sareng Raden Permadi alun denirangan dika elatel Permadi naon maksudna sampean ngahadang kaula di satengahing jalan geura pasrahkeun eta kontadruasa ka kaula sabab dewa teh kabaraman mahkuta sampean teh sarimbag jeung kaula kata-tama sampean nyamur sora kaula ya ulang ngabodoh ka dewa teh dewa teh teu bodoh pangna dewa masrahkeun kontadruasa ka kaula ieu yakin milik kaula mau dibikeun ku kaula ieu kontadruasa dibikeun nuhun teu dibikeun alamat ditewak dicangkalak diporogod ulang ajar ya keur kaula syarat ya warek mundur ku sasikeun warek ngejat ku satapak ke golang ketang timpat sawak bau kiwalan tangan ora dadi apa urung ka sorang Yunan jadi urang perang patut tunggalan jeung kaula kula aja perang tanding silih seret silih panting mayuan kagingan naga pantang maungan kecenakan tutupuran batang ngecat makalan perang tanding sikil tanda lawan ngalaga mayana yang pada kenangan lawan tinggalaka
jadi penting musik ayo pindah musuhmu niat teraga Sinatria pada dikaya saimbang di dana laga pada ditata metik mati ngalah nyawa Sinatria perang tandi silih jabat silih bandi ngadu ilmu kasatian nandingkeun kadijayaan Satria sami tandingna lawan ingalaga kawas munding rarakitan metik pati ngalah nyawa ayah lamunnya benar boga kasate tampanan dia kaula medan barang antara Ganjar Binjora mulai pada di diara dia sarang Parmadi silih seret silih banting lir munding larakitan kawas kuda papasangan teu aya nu ngeul teu aya nu apes papakan di jayana rebutan kontaan tawis Parmadi sareng Aradea ku Parmadi kenging kontana nyaeta ku Aradea sami dina emutanana kenging kontana lajeng di dieu Parmadi sareng Aradea rebutan konta nyaeta sewang milik kaula ieu milik kaula iya kos hayah milik kaula kula ayo maju nana lawan tidak makan sakawitna di dieu Raden Parmadi ngaros biah wireh parajuanganna parantos hasil barang ninggalakan dampal panangana ieu teh nu kacanak nyetak sakadar sarangkana atuh ngangluh di dieu Raden Parmadi Kakang Semar aduh gening sugan teh kontana ieu mah sarangkana ampun amuing ayana aduh kudu kumaha kaula carana pikeun tanggung jawab kaula nyaeta nu geus janggupan maluruh senjata pikeun neuteuk tali ari-ari jabang tutuka Bapak menarah ku anak nun ulah halit mana ngeran sok salaos ieu mung sakadar serangkan
tapi muga-muga sing mati sapertos kontana nun ulah kalit mana mangga kudu sim abdi ieu senjata konta bade dicanak bade diparancahan